Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorebacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng malati nu jadi saksi bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka anu parantos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorebacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Anaking hampura ama ku ama hidup teh dilapurkeun pasudia ingat kana kasalahanana parantos mang sahanu teh nyaah ka putra bujang-bujang kitu aya kasebatna cilaka nembe aya wartosna teu damang ge kapan sanes dikieuna nu jadi sepuh mah dagdegdogna nah atuh alo sanes enggal ngawartosan ka mang. Ih, numawi mang ku abdi diantos da parantos cekap telegram ongkoh interlokal sumawonten ka Bandung teh nanging mang teu aya sumping-sumping ku kituna atuh kapaksa we ku abdi di dieu sateka pola nyanyahoanan kitu ge dabongan parantos kasebat mayit kedah dikubur tembal Rasdi bari netep ka pasudia kitu deui pamajikan Rasdi bari rambisak milu cerik teh gawenangan netep ka pasudia. Pasudia rada sadar tengah guk-guk teuing terus nyusutan ciponona ku sapu tangan. Berhaka alo teu pisan kenging wartos emang teh telegram teu aya datang kitu deui interlokal teu datang deui boro emang jongjon wae di Bandung maklum nuju repot ku padamelan pasudia nyaritana dumareuda keneh panginten atuh ari teu aya dugi mah ka Bandung telegram serang interlokal teh. Nah atuhnya Rasdi semunu ngahulang numawi alo piraku deui atuh emang ari kabejaan mah teu buru-buru datang paribasana dibelaan dagdegdog maklum ka anak tembal pasudia bari ngareret ka Rasdi tangtos mang eta oge ku abdi sarimbit di dieu parantos ka maklum wae panginten boh telegram boh interlokal teu dugi mung kaleresan emang dinten ieu sumping nya sanaos parantos kasondong teu aya oge rupina aya oge bingahna bungah kumaha alo bujang-bujang emang teh da nyaeta panasaran can kaburo papanggih heula jeung rupa nu jadi anak nyeri perih alah manan digerihan ku hini sate emang teh alo kantenan palidinya nama teu ngabibisani atuh mang malum abdi oge gaduh anak tong bujang-bujang kasebat cilaka kitu nembe hareeng oge pun anak teh abdi mah parantos ngiring udur Rasdi memang teu ngabibisani kana kanyaah nu lian ka anakna sawios mang tong jadi emutan eta mah parantos ieu pamajikan Rasdi oge milu ngupahan nya eta nyai dalah dikumahakeun atuh hate bapa kanu jadi anak tong bujang-bujang kasebatkeun maot nu moal bisa paamproh deui kakara paanggang oge geus sumoreang nya moal lepat atuh mang abdi oge kalintang mang nyerikeun anak dasar atuh ari Rama ka putra mah moal kengeng di sisilihan deui
kitu oge kangge nu leres-leresnya anak ka putra nanging sok aya oge numung sakadar ngaku putra malih nu kalintang mangsedihkeun nama eta hiji Rama nu kagungan mana hawak sieun kasoro kasentrok kuno jadi anak ari pek teh deui sieun karebut kalungguhan boh tahta boh wanita seueur pisan tegana pasudia ngareret ka pamajikan alona sarta pokna nah kumaha kitu nyai pang tega teh kajadian nu nembe kalangkung di lembur abdi di Banjar kumargi putrana teh kagungan papacangan kanu sanes dikieuna geulisna kasebat bentang nawe di dinya mah akhirna Ramana kumargi ngaraos duda mika palai ka eta istri jalmina mah beunghar numawi seueur oge hawa nafsu dunyawiahna teh akhirna kumaha teu mangkuk saminggu putrana dipiwara nguruskeun pakaya nu aya dinu tebih nyaeta di Tasik putrana ka Tasik anjeunna teras ngadamel hiji siasat supados eta si istri nyata papacangan nu jadi putrana kapimilih ku anjeunna nya anjeunna teh ngembarkeun ka para tatangga yen putrana maot di Tasik katabrak mobil atuh sadayana percanten da maklum tinu jadi Ramana piraku ngabohong tina kituna ieu wartos teh dugi ka papacangan si putrana teh tos sanes carioskeun kumaha nangisna papacangan si putrana dina waktos harita lami-tilami anjeunna ngolo-ngolo ka Rama si istri papacangan putrana teh akhirna kumargi dibibitaan kudunya nu sanes lumayan Rama si istri teh panujueunana keun sawerna teh teu ka putrana atuh ka Ramana da sami keneh sanaos si putrana mah 1000 teu panujueun dipaksa wae tah nu akhirna teh prukwe ditikahkeun malih teh acan-acan leres dicandak rumah tanggana oge tah eta cariosan Ramana kitu teh rupina ditakdirkeun ku Allah naha atuh sareng saleresna putrana teh katabrak mobil dugi ka maotna tah kitu eta teh mang setengah disupataan ku Ramana ari ieu mah Ayi Mahmud sacara biasa teu kengeng supata ti Rama na eta mah pamajikan Rasdi aya ku capetang dereg-deg teh nyaritana lain lumayan panjangna pasudia mani colohok bari mata simeuteun ngadenge kecap-kecap pamajikan Rasdi asam meupeung kana kalakuan manehna nya kitu pisan taya bedana atuh munggah ngadeg-deg sakujur badana teu antap warah bluk nyuuh kana beungeut meja beri sugruk cerik di baru ngomong ngocomang toba teuing anak King Mahmud ieu ama salah ama boga dosa ka hidep ama nu geus jahil kaniaya kana pikiran jeung awak hidep hampura mang kunaon ari emang tong nangis mang isin bilih kadarangun ku tatangga Rasdi magak pasudia supaya ulah cerik duh toba teuing alo nyai mang teh memang salah taya bedana jeung nu di carioskeun ku nyai bieu pasudia nyarita pegat-pegat di barung ku sumagrok keheula mang naon margina pangtiasa disamikeun sareng dongeng tipun bojo nu nembe didongengkeun Rasdi buru-buru nanya bari mesem nyaeta alo isin ari kada disanggemkeun mah ku mang nyaritana teh boleh pegat-pegat tong nyaurkeun isin mang da sanes nyarios kanu sanes sami keneh tunggal ka putra mang mangga gara saurkeun wae mang margi abdi ngaraoskeun heran dumesur mang dongeng pun bojo teh sami sareng lalakon mang Rasdi nya sedak menta panerangan ti pamana nya kitu pisan alo teu kada dipanjang lebarkeun deui ku mang kalakuan mang teh sami sareng nu ku si nyai nembe didongengkeun mang geus rumasa nyiksa batin nu jadi anak mang mika hayang kaboboroh nu jadi anak buktina kapati mah nu akhirna bet asa kasindiran teh sami pisan sareng dongengan si nyai nyaeta Mahmud kumang diembarkeun katabrak mobil maot sapada harita nu padahal emang teh saking ku kataji ku nu geulis kapincut ku bakal minantu ayeuna karasa hanas nu dipikahayang teu kadahar
nu jadi anak lapul. Tobat teuing alo. Kumaha atuh ari tos kieu mang teh? Disambung deui ku cerik manis sesegero. Mang, sing emut mang. Margi tadi oge parantos aya catur sepuh. Nyarita teh sok aya matakna. Saur teh sok aya bukur. Upami ku urang teu karana diemut heula piahireunana. Upami urang hiji hal-hal nu matak pikeun nyarieun nu bari sareng teu leres-leres mendak pikeun nyarieunana waktos harita sakadar ngabohong wungkul. Saupamina teh mah mangga mang bilih bade leleson heula kadinya. Gatuh jang mang teh rek gogoleran heula we beri cengkat pasudia lewas ka kamar. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna lalakon 4 di Bandung. Saminggu ti saprak dikeserna neng 4 patimah ku pasudia neng 4 gawena ngan ngahruk malah remen ngabang brang areuy. Naon nu dipikiran ku neng 4? Waktu ieu mah lain mikiran ku katengenahan boga salaki ka pasudia, tapi mikiran iraha pidatangeunana Mahmud ti harita sanggeus dipira ku pasudia teu welah-welah neng 4 ngarap-ngarap Mahmud supaya katugenahan ka nyeri rejeng kaperih sumawan kahariwang bisa ditebus ku Mahmud. Kang Mahmud, pama Kang Mahmud ulah jalira. Kang Mahmud, mugi enggal neang ka abdi. Abdi ayeuna parantos lagas. Engkang ayeuna nu kedah tanggal walar ka diri abdi. Engkang nu kedah tanggal walar nyait ka nyeri kapeurih sareng katerawasan perasaan abdi. Nu siang wengi bati pikir. Abdi kasaha nyamuntang iraha atuh engkang bade sumping. Abdi parantos janji ka engkang, kitu deui engkang parantos nyatet janji abdi. Malih engkang parantos nyanggeman kana sanes kanten pamundut sareng janji abdi. Lir ibarat hiji malati nu jadi saksi. Abdi ku engkang parantos diceungceum, disesep sateu acan dipetik. Abdi ayeuna sejangan tosan janji-janji engkang. 3 sasih ti janji engkang dugi ka sasih rewah ping hiji. Malati dugi kalayu. Engkang teu acan aya sumping. Abdi ikhlas buang diri ngorbankeun raga katut nyawa. Neng 4 ingeteun kana janji pasini jeung Mahmud tur Mahmud geus janji rek nepatan caritana kalayan ceuk Mahmud kieu. 4 nu sakedahna jadi saksi pasini engkang. Lir upami 4 ku engkang dibasakeun malati nu jadi saksi. Bongan engkang geus wantun-wantun nyeseup, wantun euteup teu karana permisi kana tangkalna. Engkang teu dongkap dina ping hiji rewah. Numung 3 sasih ti waktos ieu. Malati tinang tos layu. Eta mah kantun kumaha 4 wae. Dangkang oge tinang tos ngorbankeun nyawa jeung raga demi nebus dosa-dosa engkang nu jalir tina pasini. Kitu ceuk Mahmud waktu janji ka neng 4. Neng 4 sarua geus pada janji yen di mana Mahmud teu datang dina tanggal hiji rewah pasti manehna geus buang diri ngorbankeun raga katut nyawa. Kang Mahmud, di mana ayeuna engkang teh ayana? Abdi parantos dikeser ku pasudia. Langkung sae enggal-enggal abdi canda ku engkang. Kalayan terus terang abdi suhunkeun ku engkang ka ama sareng ka ibu. Mungpeung ayeuna abdi teu acan dugi kana hiji titik nu bakal ngebrehkeun kalayuanana kanu jadi sepuh atanapi nu sanes-sanesna. Abdi ridho kalayan suka. Waktos tadi sabagian madu nu ngalir tina sagara sir ku engkang dicandak tebih. Asal engkang karasa sumping deui kangge nembus madu nu tadi nu bakal ditagih ku hiji lautan ganjaran titisan rasa nu pasti ngedengda di mana sulaya. Neng 4 teu oleh nyawang kahareup nyoreang ka tukang di mana ladang asalna, di mana bati tadina iraha bakal buktina. Keur ngalamun bari ngadaweung ngabang brang areuy kurunyung ibuna sumping ti cai ka cida helokna sarta reuasna. Numpo putrana ngalamun panon carindul awak haropak dina golodog. Pok ibuna naro semu leuleuy bari ngiring calik gigireunana. Pat, katingalna ku ibu 4 teh taya pisan euih-euihna. Waktu dipihukum ku pasudia menang sabulan nilana. Sok sumawana taya pisan kaberaganana. Ayeuna katempona ku ibu beuki leuwih ti tadi. Naon atuh nu jadi marga lantaran pikeun hate 4.
numatak jadi juwat ibu mahariwang nempona oge. Duka atuh Bu, margi karaosna ku abdi tambih-tambih nyait ati rajet kana emutan. Abdi ditaros ku ibu naon nu jadi margina. Rupina teu tiasa nerangkeun, upami kadah diterangkeun mah jawabna bari tungkul. Piraku sok sageuy hiji kajewatan hate kanyeri pikir henteu bisa diterangkeun kanu sejen. Sok sumawona kanu jadi kolot buktina ka ibu. Kapan kanu lian oge bisa wae diterangkeun. Ibuna helaukeun sarta neuteub kaneng 4. Numawi benten pisan tinu sanes Bu. Sesah pisan bade nerangkeunana. Ku margi nerangkeunana sareng naon panyawat nu jadi margana. Ku abdi ge teu kahartos. Duka upami parantos aya dina mamanahan ibu mah. Baruk aya dina mamanahan ibu, ibuna meuningah ulang. Sumuhun manawi kitu oge. Ari teu acan aya mah dina mamanahan ibu. Rupina rada sesah kangge pijawabeun abdi ka ibu. Neng 4 ngagedagkeun heula ibuna kumaha sawanganana. Lang ibuna ngahulang bari neulkeun curugna kana taar maneh jiga nu karejut bakat ku ulangna ngemutan. Teu kanyahoan keur kitu Mama Suganda sumping ti pipir tas ngalanglang kekembangan sareng teras ngalanglang sayuran. Kunaon ngan pahulang-hulang wae eta teh nya ibuna nya anakna. Mama Suganda enggal naros bari mesem. Nyeta heran ku 4 ieu teh. Nah bet kawas nu loba-loba teuing panglamunan. Sumawonten nuju teu acan dikeser ku pasudia. Sadalah ayeuna ge kalah angot muruku sunu taya kaberaganana. Tembal ibuna bari melong ka Mama Suganda. Ari kitu kumaha saterusna cenah. Mama Suganda naros deui. Numawi ku abdi ge ditaros 4 teh amana. Ari pok teh moal tiasa diterangkeun. Kajabi upami parantos aya dina manah ibu cenah. Mama Suganda mesem bari netep kaneng 4 nu keur ngeluh tungkul domeh ngadangu kasawuran ti ibu neng 4 kitu. Ari sawangan kolot mah nu geus aya dina batin kolot. Memang 4 teh juwet mikiran kapanasaran nu teu kasorang lantaran ngan eta-etana nu kapanggih sumberna mah ku ama oge. Nyaeta 4 teh mika cinta hiji lalaki nu ngaran Mahmud. Nu ayeuna geus aya bejana maot. Geura mun teu kitu nu aya dina hate 4 ama keureuta ceuli sabelah. Pasuganda ngartoseun kana kapanasaran neng 4 tapi ngan samet dina mika cintana wungkul. Hal-hal nu sejenna teu karana kanyahoan sumberna kudu jadi kolot mah Mama Suganda luput teu uningaeun. Neng 4 teu ngajawab tapi ngeluk tungkul nu ditambah bareureman. Sanajan kitu bisa kateguh ku batin Mama Suganda yen nya kituna teh. Cek ama ge tadi malah lain sakali atawa 2 kali wae mindang nganasehatan kanu jadi anak kudu bisa ngabangbrangkeun hate. Piceun segala lampah ka tukang nu sakira teu matak hade. Pikirkeun waktu-waktu nu bakal kalandapan. Eta perkara kacintaan ka hiji lalaki nah bat dianggap teuing hiji hal nu matak ngaruksak diri. Dilamun we nepi ka kanyo sarupa kitu. Geus sidik nu dipicintana oge geus taya di kieuna. Naon nu rek dipikiran deui. Anggur neangan deui nu sakira bakal sarua jeung nu geus ku urang dipibogohna. Geuning aya paribasa kieu, patah tumbuh, hilang berganti. Nah make susah-susah. Mama Suganda nepi ka nyampur basa ku basa Indonesia mara leuwih tetela ti ditu nama. Sumuhun numawi abdi ge ngemutkeun kangge kapayuna. Neng 4 ngajawab bari dumareuda suarana alon. Tah ieu hiji hal nu kacida salah napat. Mikiran pikeun pikahareupeun bari jeung dibarengan ku ngungun ngangluh. Juwat hate berwit pikiran engkena teh kieu nu dimaksud candaksana urang geus gering manten. Leuheung mun teu terus ku pati onaman ulah kitu 4. Lamun urang mikiran soal cita-cita kudu keyeng, panteng, sabar dibarengan ku gumbira hate.
Sagala cita-cita insya Allah gampang terbuka na. Pek lenyapkeun kupikir sakitu we papata ama mah. Kitu na teh Mama Suganda teu karana ngadaguan jawaban tineng 4 tapi leos ka pangkara pokna bari ngaleos. Di imah ngalamuna ulah di luar ke ama rek kacai heula bararigad. Yuk ka imah anggur sifat ibu rek buru-buru nyangu. Ieu teh geus tereh asar. Mangga Bu, abi bade kacai heula. Hoyong miceun. Nah ka mana ari biminah Bu? Aya keur nipung dilisung duaan jeung salakina, tembal ibuna bari cengkat rek ka bumi. Mohon atuh Bu, mangga we engke ku abdi dibantu. Wangsul teh cai. Neng 4 ngincir ka pangkar rek ka cai bari can punah pipikiranana tetep baluwang rajet hate mo beunang dipapalerekeun. Naon nu jadi kajuwetan neng 4 nu sanyana kapayun bakal ka aruninga. Urang kocapkeun deui pamirsa ayeuna lalakon Pasudia. Nu geus moal kudu dicaritakeun deui kaayaan hate Pasudia dina waktu ayeuna gandrung wuyung rajet hate pikir ting sareuyit. Rasa tararu genah nu kacipta jeung kagundamkeun iwal ti Mahmud. Datang ti Jakarta ka Bandung di imahna wungkul ngocomang matak pikasieun jeung ti kahariwangeun Binarmi nu jadi babuna. Narmi ka dieu Narmi. Bade aya pikir saeunaon kan? Binarmi buru-buru nyamperkeun. Kadohong kami teh Narmi. Aduh, alah tobat teuing Narmi. Kadohong palih manana juragan. Nah anu jadi emutan kadohong teh ku margi mirak neng 4 kitu kan? Lain deuleu Narmi. Lain kitu kami mah. Kadohong sotenan ku taeun ka Mahmud. Tadi nama sapok-pokkeun rek ngebejakeun asal muasalna tapi lantaran rada era sok sieun dibeja-beja ku Binarmi jadi pegat caritana. Dan Mahmud, nah kitu juragan, kapan aden mah parantos almarhum, teu kedah diemutkeun deui sanes kapalai juragan, sanes kapalaina nyalira, estu takdir ti Yang Maha Kuasa. Nya, tapi kami kacida nyarina Narmi. Tulungan kami teh Narmi. Be, ari juragan, naon atuh nu tiasa ditulungan ku bibi teh atuh gan. Bujang-bujang bibi tiasa nulungan, da puguh parantos dikersakeun ku pangeran. Sadalah juragan ku anjeun nu jadi ramana moal tiasa, tembal Binarmi bari olohok. Tulungan hate kami, ulah ngarasa rajet teuing. Nepi ka kami teh teu ngeunah dahar, teu ngeunah hees Narmi. Oh, palih dinya namah gan pun bibi mung tiasa saeutik-eutikeun ngawawadianan ka juragan maparin pepeling supados juragan ulah seueur teuing emutan nanging teu aya deui nu tiasa ngalandongan emutan salira juragan upami sanes ku juragan nyalira Binarmi nempas kadununganana. Nya kumaha atuh bisa mapalirkeun kami teh Narmi. Geuning teu bisa pisahan dipapalerkeun kalah nambahan parah perasaan kami teh. Kasep anak ama dodo teuing hidup geus nyorang ajal karena kacilakaan teu katungkulan ku ama can bisa papanggih heula jeung hidup. Duh ujang sing sadar gan sing hawatos kana salira sawios nu parantos puguh mah kantun juragan nu kedah ngemutan salira ku anjeun ayeuna mah takdir ilahi kudrat maha kawasa saha anu tiasa mapalangan da jalmi mah wungkul ngagaduhan kahayang. Binarmi ngalalemu kadunungan anak bari teu weleh nyalangkrung cipanon kabawakeun nyeri tur kabawakeun ingat ka Mahmud. Kaduhung ku kami dititah ka Jakarta ayeuna kami ngarasahan deul ku teu kungsi panggih heula jeung Mahmud. Mahmud anak king dagoan ama di lawang kubur. Ama rek nuturkeun ka hidap Mahmud. Iya ama. Aeh juragan. Juran sing emot juran. Bakat kurusuh jeung rewas rek nyebut juragan ge kalah juran Binarmi teh. Kami di dieu jeung saha atuh Narmi. Kami teu boga batur deui. Pamajikan ninggalkeun anak sarwana pada ti hareula ninggalkeun ka kami.
harta banda kami sakitu lobana dikasahakeun atuh di mana kami paeh teh narami. Juragan masing waspaos menggah yuswa jalmi teh mung sakadar sadinten sawengi hartosna mah siang wengi urang tiasa dipundut kuno Maha Agung di mana parantos dikarasakeun teu tiasa dipikapalai teu tiasa ditolak deui. Juragan sing emot kana takdir teu kedah dikaduhungkeun teu kedah dihanjakalkeun boh putra boh garwa nu parantos marulih ka alam langgeng sumawonten dianggap teuing-teuingeun mah mangga ku juragan emutan nu langkung paos kagungan naon urang di dunya teh bidarmi mepelingan nepi ka ongeng-ongengan. Aduh narmi kami oge teu ngaleulengit di dunya kami boga imah gedong sedan katut pakaian nu lega tur kami di dunya ngabogaan umur tah kami teh nungguan harta banda jeung umur. Ya Allah gan sing waspaos gan ulah kitu emutan teh gan bumi gedong sedan sareng pakaya lega teh mung sakadar akuan juragan da saleresna mah juragan teh teu kagungan ngaku mah kengeng kan malihak urang kagungan akuan mung eta tetep Allah nu kagungan. Dina mangsana juragan dipundut ku nu rahayu mah ngagilincing juragan teh moal nyandakna naon iwal ti boeh 5 meter kitu ge kapalai nu harirup pamahanan. Kitu deui saur juragan tunggu umur nah atuh ari ditungguan mah dugi ka teu uninga pibakaleun maot teh tinggal sabaraha taun deui dinten deui atanapi detik deui da sahanteuna ari ditunggu-tunggu teuing mah uninga panginten bade dicabut nage ku pangeran malah tiasa nyarek panginten eta mah kecap nu teu tiasa dilareskeun ke pun bibi mah gan paripaosna nungguan umur teh sok sumawonten saur juragan tadi nyaurkeun kagungan umur ieu kalintang pisan eta teh matak ewadna. Nah atuh upami kagungan mah yuswa tuang putra nu maot teh atanapi garwa sanes dilebetan deui yuswa supados jumeneng deui. Jadi alhasil urang mah naon kaboga dinarmi ngadebat caritaan pasudia. Jadi kitu narmi keur naon atuh kami babanda usaha banting tulang ari sagala lain nu kami mah. Juragan perkawis usaha mah kawajiban anu harirup sakedahna urang teh usaha satekah pola neangan rezeki nu halal kalaya nu matak cekap sok sumawonten matak nyugemakeun ka urang teu aya lepatna gan kangge ikhtiar mah Allah ge parantos nimbalan yen urang ulah ngantep nasib urang di dunya disagigireun urang taat ka anjeunna mangga bade beunghar asal ku jalan nu diridoan ku Allah teu aya pamenganana mali sakadahna usaha milari rejeki boh usaha milari ilmu panemu urang bari ngaharepkeun bakal hirup 1000 taun sawangsulna upami urang ibadah sareng taat ka Allah urang kedah saolah-olah bade maot dina dinten enjing kitu gan bidarmi nganasehatan kadunungan supaya ulah mangprung pipikiranana. Bener narmi bener nu mata kami teh banting tulang usaha yen kami hayang beunghar supaya kami di dunya ulah malarat tur kami pada ngahalormat nah maneh teh nyaho kana kaayaan kami make jeung nitah deui babanda sanes kitu gan pedah eta we tadi juragan nyaurkeun kangge naon babanda ari sanes kagungan juragan mah atuh nuhun upami leres mah kitu yen juragan teh satekah pola usaha ikhtiar harta banda mung ulah diserengan sareng teh kadir nanging kadah diserengan ku taat ka pangeran. Na kumaha kitu kami teh dir cek sawangan maneh narami. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.